Nang si Bangkar Wara. Si Bangkar Wara Paleka. Kali ini ayeuna teh si Bangkar Wara erek nyieun parodi prank bagi-bagi sembako nu sina sampah. Ya tingali ayeuna sampahna ieu geus loba nya. Ke urang rek dibagi-bagikeun ka masyarakatnya. Ieu mah lain pranknya tapi ieu mah parodi prank nu keur viral ayeuna geuningan nya. Untuk itu ayo atuh ikuti perjalanan video iya samemehna tong hilap subscribe channel Heri Alengka, oke? Ayo. Oke, kita datang ke rumah nu kahijinya. Ieu rumah Nabi Aa. Ayo orang bagikeun ieu sembako nanya. Assalamualaikum. Bi, ieu aya bantuan sembakonya. Ya. Kita punya. Tong hilap subscribe-nya channel Heri Alengka nya. Ada nyambi. Ayo ayeuna uang ka imah nu keduanya. Yuk ikuti perjalanannya. Hai guys, ayeuna geus asup ka imah nu kedua. Ieu imahna CSI nya. Ayo awang bagikeun ieu semakona. Sampurasun. CSI. Ieu aya bantuan sembakonya. Ditambi nya. Tong hilap engke subscribe-nya ya asup kana channel YouTube na Heri Alengka nya. Weos upload di YouTube. Tos sasira nu teh ceker teh sia teh dibere teh nuhun tuh sia teh. Kurang loba merena kurang loba. Loba eta geus sakardus oge. Yo ayeuna mah zaman ayeuna mah nya dibere teh ka cecengireun le nuhun gitu. Garoblok jelema ayeuna mah. Ayo ayeuna wang ka imah nu salajengna nya. Masih aya 2 deui sembako ya. Ayo guys, ayeuna wang bagikeun ka salah saurang aya jalmi nu keur lapor naon itu da siga jalma susahnya kadeuleuh mah ayo tuturkeun urang. Sampurasun Kang. Keur naon Kang? Ulin Wae atuh mah teh kan ieu teh keur PSBB. Ya aya gimana sembakonya? geus beunghar. Mun dibawa geus sia mah dibere sembako. Terus ditangian deui sa teh goblok. Ya sembako tadi mah we dihakeun heuh teu kadung ku sia. Wah hatur nuhun. Ayo ayeuna aya deui si Ece Yuyun. Sampurasun Ece Yuyun. Iya aya sembakonya, tampinya juga jalan ada aya sapatu ieu mah keur budak maneh. Si budak maneh teh buka sapatu tong nyeker teuing era sapatu goblok. Nuhun atuh Jang ya. Akan nuhun akan. Gue nya. Yuk guys, udah selesai guys. Ini nuhun itu. Kosong. Karek hudang sare can mandi ieu aya kiriman sembako cing urang tingali ieu. Aduh. Baker. Karek hudang menang milik rezeki ieu ti Hongkong. Anjir naon ieu isina? Bedul. Ieu mah runtah sia Bangkar Wara ka aing mah hadekeun nu mere runtah. Ah ieu mah bahaya cilaka kudu dibejakeun ieu mah ka Satpol PP. Saya sembako ya. Aduh si Bangkar Wara ngabobodo. Ku aing dibejakeun ka Satpol PP sia itu kan. Rasakeun sia. Mana si Bangkar Wara nang ku aing ditakol sia ku ieu tah. Ka mana si Bangkar Wara teh nya? Nang sembako emang tinggali ya naon ini jerona anjir geuning sampah ah tuh bener ya mah bejakeun lah polisi. Halo guys, ayeuna urang bagi-bagi sembako nang geus. Hei, tapi moal kitu urang ditewak polisinya. Tapi da urang mah parodi lah, kajeun ditewak oge. Da moal polisi mah bagur ka urang mah. Tapi si kana mah eta meureun jelema ngarambek meureun nya. Heueuh lah urang rek nyamuni we lah sieun. Rek nyumput urang euy.
ayeuna teh di Majalengka teh keur PSBB teh pembatasan sosial besar-besaran dimulai tanggal 6 Mei. Tah, urang sebagai linmas di dieu kudu ngajaga ketertiban jeung keamanan. Mantap ayeuna urang tugas ada loba euy. Loba WA, loba telepon gitu nya. Keur PSBB ieu teh urang kudu mengikuti peraturan pemerintah. Rek kumaha wae ge pemerintah mah pikeun kebaikan masyarakat. Nah, mata kupeuje nya dulur-dulur nu aya di Majalengka, khususna Kabupaten Majalengka, poe ayeuna teh keur aya aktivitas PSBB nya. Mata kudu nurut kana peraturan pemerintah. Laporkeun kalakuan si Bangkawarah teh nya ka aing nipu. Mere runtah segala padahal ada orang yang mampu tuh kudu diberes sembakos ya. Ngahunakeun cing urang laporkeun nya. Halo? Halo, assalamualaikum. Ya Pak Linmas. Ya, dengan ibu siapa ini? Oh, Ibu S. Apa? Oh, Ibu Esi. Oh, Cek Esi. Aya naon Cek Esi? Naon? Aya prank bagi-bagi sembako eusina sampah. Saya teh nu ngabagikeunna. Cibangkarwara budak leutik teh ya. Oke, siap. Urang diteangan ayeuna atur nuhun Cek Esi nya laporanna. Aduh. Pamirsa, di dieu aya prank cenah bagi-bagi sembako sampah. Ieu bahaya ieu. Ieu kudu diteak ieu jelema ieu. Ngaranna si Bangkarwara ya tuman ya, aduh. Wah, iya mah euy, bahaya di desa urang aya prank bagi-bagi sembako sampah kudu ditewak ieu mah si Bangkarwara. Tuman kitu carana mah ku aing. Agoan sia si Bangkarwara. Poho urang teh teu bisa nya make motor. Didorong we kapaksa ku urang mah lah. Bangkarwara daguan sia. Ayeuna mah urang gek nyumput bisi digerebek ku masyarakat euy. Bahaya tuh kieu carana mah euy. Ayeuna mah euy, nyumputna di mana ya euy? Di dieu lah. Mau kaciri sih kan mah di dieu mah. Mal apaleun rek polisi, rek Satpol PP, rek Linmas oke lah. Mana si Bangkarwara teh? Di dieu parantina si Bangkarwara teh. Dia nyumputna sekian ngomong apalun. Bangkarwara, kemana maneh? Tadi ya mana geus nyun rusuh di desa urang. Goblok teh. Mana nya si Bangkarwara? Ya, parantina masih Bangkarwara di dieu nyumputna. Mah intip ya si Bangkarwara. Tuman di mana si Bangkarwara nya? Sekian ngomong kapangi lah. Oh, itu si Bangkarwara teh. Leukeun ku aing si Bangkarwara ya. Benar si Bangkarwara. Ampun Palin Mas. Cah, sia maneh geus tuman sia nyen karusuhan di desa urang sia. Ampun. Bage jeung ngeprank bagi-bagi sampah segala. Ora abdi teh yang jadi YouTuber sugan we terkenal. Nek jadi YouTuber sing bener atuh sing kreatif geura. Ampun. Ulah sekali-kali deui sia kitu. Geus aya nama maneh. Eta ngampura ka ditu. Urang rek minta ngampura ka kabehana. Oh, tah mah geus sia. Ayo minta ngampura lah.
si Bangkar barangnya geus nyieun parodi prank bagi-bagi sembako sampah moal deui sakali dihampurannya ieu ngan ukur parodi prank bagi-bagi sembako sampahnya mugi ya masyarakat tiasa ngahampurannya kesalahan si Bangkar barangnya tos wae sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.